Jika tetangga abi aya nu ngoronyoh gitu om. Ahoy ngaranna teh. Datang ke imah. Punten lah ukeun cai panas gitu. Cai panas mah tanya. Heeh, pangyanakeun ku abi teh. Pasikeun cai panas. Ari tos dipasikeun teh, punten lah tambahan kopi jeung gula saeutik. Eta mah anjing. Lain mun di awal ngomongnya minta cik kopi gitu mata naon. Entar menjaga gengsi anjing gitu. Ngawekeun jadi bolak-balik. Aduh aing mah eta kalakuan. Oh ya. Nyeun si panas lah kana gelas. Terus kopi saeutik, gula saeutik. Terus tah. Sendok lah jeung ngocekeun. Geus beres ngopi asa kurang ieu teh. Naon deui? Cing lah udul deui. Henteu eta ge ngomongna teu kitu ieu. Dugan gaduh korek nambut. Oh, tidak korek. Song korek ari heuke. Aya sakantanan rokona. Aduh. Mun di awal kunaon minta rokok gitu.